tulus dina pengabdian ka Gusti nu kagunganana. Dana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah naon anu rek dipika sombong ku si laing di alam dunya, boh harta, boh banda, boh kapangkatan. Da kabeh oge bakal ditinggalkeun. Anu dipika sombong ku si laing. Nepi ka anu diararaku kumararane kandaraan aing, imah aing, gedong aing, harta aing, tanah aing. Ceuk tanah teh sia sakedeung deui dileg-leg ku aing. Naon anu dibanggakeun ku si laing? Nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarahongkeun ku mararane dina surat Ar-Rahman. Heueuh, luar biasanya Pak. Nah atuh bet naroyod wae tah bongan saha atuh di mana ajab datang? Bongan saha? Bongan bangkong. Ana teteh beli teh nyambung. Jalakeun ka bangkong kudu dosa. Ai nu boga dosa jelema dibongankeun ka bangkong. Bongan bangkong kacai teu dimandikeun, bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabokong ti tukang kada janji teu bisa nepati. Nya. Malahan teu bisa nemongkeun kamulyaanana. Ari manusia teh diadsikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa, perasaan, tak eta mulyana teh. Bari eta akal, pikiran, budi, pamilih, rasa, perasaan teh nyata bukti dina gawe.